alam dunia geus paciweung bencana datang ngeureyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh. Sok kukula dicaritakeun teh aya jelema leungit bungkusan duit di mana bungkusan duit leungit atuh kan eueuh deui cara iwati datang ka kiai hikmat caritakeun nyana ka leungit bungkusan duit bangkading kula makan pedagang akhirna ku alifat ditebak di anu ternyata bebeja deui ka kiai Allah maksud eueuh deui bae geus sababaraha kiai terakhir ka Imam Hanafi zaman Imam Hanafi berarti di Baghdad di Irak. Waalaikumsalam aya naon cek Imam Hanafi kula leungit bungkusan duit mangkaning kula mah pedagang lus ka dieu ka ditu kiai ieu mah minta pangtuduhkeun. Cek Imam Hanafi geus teu kudu ditudah dituduh geus teu kudu urang wirid tahajud bae ke penting tahajud ku tahajud ke penting udang jeung hiji tahajud insyaallah lamun penting ka hiji encan kadua encan katilu insyaallah bahkanlah moal kudu sababaraha penting cek Imam Hanafi asana ku sapenting tahajudna sabaraha rakaat cenah ge 2 bae geus 2 mun kuat 4 geus ulah loba-loba atuh nyana bali ka imah apaheun nyana cek tahajud kok tahajud doang ya tahajud basa pira tahajud laksanakeun ku nyana penting tahajud usolli sunnatat tahajjudi rakaat Allahu akbar Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim karat Fatihah datang ka iya kana na'budu wa iya kana nasta'in bungkusan di luhur lamari goregana ileuh hampir dibatalkeun tahajud beres gegeran assalamualaikum alhamdulillah jam benar masyaallah geus teu nambah deui tahajudna ge dua langsung tas subuh gegeran bae ka Imam Hanafi ge keur ngaji jeung santri tungguan ku nya Imam Hanafi geus jawab pasti kapangi cek ya bener bae beres ngaji jeung santri langsung menghadap jana ku Imam Hanafi datang geus kapanginya mun cenah mama geus kapangi dina rakaat sabaraha rakaat awal rakaat awal geus kapangi datang ka iya kana buduh jubreh bacaknya cak Imam Hanafi kos gitulah salat nu bodoh atuh kos kitu mah urang ge kabeh sok geura panggil urang boga leleungitan tahajud atuh geus pokona kaparangi nanaon Bandung katempo Jakarta katempo Banten katempo nu geus ka Mekah katempo kabeh ku tahajud bah masyaallah bahkan ente mah geus lain tahajud ku zuhur ge geus acak-acakan geus ambalaya tadi tetap salat urang kos kitu apakah teu izin ke salat urang bakal dibentukeun hewan bakal dibentukeun diangsonkeun ka urang di kerumunan jutaan di kerumunan triliunan manusia tah salat maneh pendi tah rodek tah meureun mana isina urang ya Allah salillahi rabbil kos kitu amat sok-sokan sia keur di dunia sorban bae ngambai ka handap tah salat sia kos kitu tah ya Allah ya Rabb. Nah ieu urang ngaji teh urang keur memperbaiki urang teh hayang bagus salat urang sedengkeun anu bakal ditanya pangheulana salat amal-amal nu lain nempel di salat ketika salat teh bagus nu sejenna nempel ketika salat teu bagus geus amal-amal nu lain ge moal narempel ieu salat teh masyaallah tidak ekbe urang melempeng teh salat komo tah mah deuk kondangan mah
datang babaturan. Assalamualaikum. Oh, tungguan. Aduh ditungguan gitu geus moal beres. Ditungguan sageureung kocek. Allah. Baik. Cepet amat sih. Jemping wae. Sakumaha naik trail. Masyaallah, da ieu salat turun. Ieu teh kapan bakal disanghareupeun ka urang? Engke di yaumul kiamah pikiran ku urang isin amat. Urang diustadkeun, urang dikiaikeun, urang dimamakeun, urang dibapakeun, di dunia dikomandan urang. Ai barang salat urang disanghareupeun ka urang kos kitu ya Allah ya Rabb. Sabaraha taun maneh hirup di alam dunia kok teu mikiran perbaikan salat sih. Ai kitu mah sapeda reman diperbaiki. Ai kitu mah boga sapeda neuleuh batur naik motor belaan kredit. Ai kitu mah ti motor hayang naik ka Avanza hanju bahasa Hongkong hanju eta. Hayang naon kitu merubah geus ti Avanza hayang ka Kijang merubah tapi kunaon teu daek aya perbaikan. Ya salat tuh, masya Allah. Hanya para solihin, para aulia Allah, geus puguh para nabiyin jeung mursalin matam anu bisa hararus khusyuk salatna, ikhlas luar biasa. Urang ayeuna teu bisa lantaran urang mah di bakom awam, nyana mah geus barisa, geus nempelkeun diri urang anu bodoh kanyana supaya urang dia ke di akhirat. Di kamaran aja di neraka. Ka dieu. Ulah daeng ka dibawa ka neraka. Ieu pan digiringkeun ka dieu. Ka dieu cekelan pan punya nada. Tuh kan geunah urang. Boleh cekelan ka mana? Ku aing di ka neraka geunah. Bahasa situan moal, sakena paling kasisina doang lah. Kan ngeunaheun urang aya dicekelan gitu ya. Aya malaikat eta mah sakitan teh. Lalu ngomong. Nah, pernah milu haul nya ieu. Engke heula miluna nya nyumbang apa mau mawa? Oh, masalah. Nyumbang nu mawa-mawa. Kan geunaheun ya Allah ya Rabb. Ieu urang mah pemikiran teh inget ka engke. Lantaran urang ngadenge loba jasa nu maot kamari. Tadi patehahan tah atuh masih kene poe minggu na masih kene digawe minggu kamari Senin Salasa maot coba eta dalam keadaan sehat, urang Majen dalam keadaan sehat, urang Ebrek dalam keadaan sehat dan lain-lain sebagainya. Loba jasa anu zuhur ngobrol jam 3 ngobrol jam 5 maot mantak si hade ieu urang boga sehat. Si hade ieu urang boga gagah, wayah dicabut bae kan ku Gusti Allah. Eueuh masalah. Nu penting husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammad